Meni ayaku nikmat, baliknya bati Ciamis teh jual kalemur disampakeun sanguliwet ku para besti emak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabel. Maha kumaha baraya aya anu kangen teu? Ka saung Mak Rabel ieu anu rubal Rabel teh. Jadinya baraya ieu teh emak can lila jual baliknya bati Ciamis teh. Ari pek teh aya ku bagja na gerabi teh ditelepon ku para besti. Pajarkeun cenah ka dieu ka saung wetan. Ieu cenah liwet geus tereh asa. Atuh aya ku bagjanya buru-buru we disampeurkeun bisi kaburu beak. Tegeukeun mah mak teh kan can nyangu jadi lapar. Pokona nama para besti paling top we eta mah. Kela bisi anu penasaran naon cenah emak eta mah mawa keresek gede ieu. Bawa mawa oleh-oleh ti Ciamis teh mah. Lain nya baraya. Hampura da emak mah teu bisa mawa oleh-oleh da ka Ciamis na oge lain erek liburan tapi erek ngalongok anu gering. Jadi ieu mah mawa pesenan nya baraya. Ieu emak geus nepi ka base camp perkumpulan emak-emak. Dasanya na we ieu teh eukeur ngaliwet tereh asa. Mana geus siap-siap nyemel goang deui. Mending geus ngaruy kitu. Bener-bener kari menyantap ieu mah ieu. Tapi da bieu teh cek para bun besnana teh. Wayahna cenah deungeunana oge ngan saukur ejeung pedah sambal goang ejeung lalaban pucuk sampe. Kan sok gagabah nikmat eta teh sakitu ge. Aku sabab era datang-datang langsung dahar. Ieu mah erek bagian ngalah heula daun cau nya. Ajang tilam sanguna pan ameh nikmat ari ngampar dina daun cau. Tenang we da daun cauna ge deukeut tuh tinggal dihareupeun pisan saung. Moal kudu jauh-jauh teuing nya neanganana oge. Keun we atuh tama era ieu mah nya. Bae ketang da emak mah teu boga ka era. Da sarua besti emak oge teu eraeun ka emak. Daun geus aya ayeuna urang jahit heula ieu sanguliwetna. Meni asa ku nikmat ieu teh bener-bener teu sabar emak mah da hayang ngahuap. Geus pasti ieu mah ngalilimed geura. Tah ayeuna urang comot pucuk sampeuna. Ieu mah geus asak sakaligus nanaonna oge pucuk sampeuna pedana da ditumpang-tumpangkeun dina liwetna. Geuningan pedana ge ukur hiji tapi mahi lah baraya sakitu oge. Saciwit ewang lah nya. Tapi biasana mah anu saeutik teh sok nikmat. Tapi dipikir-pikir karunya ieu teh barudak eueuh baturna wang meuli heula kurupuk kelanya. Nya da atuh barudak mah daraekeun ejeung pedas. Da sabenerna mah henteu dina naonan oge teu dideungeunaan naon oge. Sangunana teh geus nikmat. Pokona mah gurih-gurih nyoy ieu teh baraya. Komo bari perebutan kieu mah mantap moal aya. Aya ku nikmat pisan imah bener-bener hatur nuhunnya para besti-besti emak. Meni katampi pisan ku emak mah anu keur kalaparan teh atuh teh disampakeun deui.